Sablek salaki tekot kahayang. Di imah tegara bleg naon. Beas naon. Aduh. Nah, fakir miskin itu keur naon. Itu malah rambuh gitu. Yang hujan meureun teu boga beas pararantes. Koplobok ku kerud. Allah, ya kewarit teuing mesti. Pararantes usum hujan. Aduh, ya Allah, ieu papir geus beak euy. Pasti kabeli papir-papir acan ya ka Cidayu hirup ayeuna ya. Oh, kunaon. Mudahan sagala teu boga itu. Nu agung. Nyi, cik atuh pangbeserkeun papir-papir we atuh nyi akang teh. Naon atuh? Kokorohan we. Naon kuat nyerang atuh di tita sakitu oge. Meuli we. Kamari ka teu baru ka duit geus hayang nganyuk. Geus kalaka geus gede ka warung oge. Naon can dibayar ka warung? Nya duit anu kemari kemanakeun atuh? Kan dibere kamari ge 15.000 atuh. Agenda. 15.000 mah ikana naon? Fakir miskin agenda. 100 ka warung teh. Nya bocor eta nya teu baroga duit cek aya omeaneun. Hah? Ai. Bocor meureunna di mana? Matak mikir jadi lalaki teh. Iya. Ieu mah dan jadi og baca atuh kebakawean. Geus pogo di imah bararutut sagala oge. Atuh da. Atuh layakna ge keur men. Limah kitu mah lain keur jelema. Ieu mah di cicingan ku jelema. Astagfirullahaladzim, goblok pemajikan teh sangka kitu adatna ya Allah. Aing matak tong sok ayo Facebookan wae geura Facebook deuleu teh. Iya ya rudat aing. Cuma urang we. Awewe mana anu daek hirup palang sakawas kieu? Ieu mah isuk-isuk eueuh kejo, eueuh beas. Piraku aing kudu nganyuk deui mah. Unggal isuk hayo nganyuk ka warung. Oh, berarti si amat teu narimakeun ya. Hirup sangsara jeung aing kieu teh. Pikir jadi lalaki teh. Di baheula ge aing mah meta gedong. Lain mata imah nu jigah kieu. Mata usaha hirup segera jadi lalaki teh. Tong jadi we di imah. Geus pokona mah dimimiti detik ayeuna maneh lamun teu narima kana kahirupan aing anu palang sakieu, jung balik ka indung maneh. Dia diusir euy. Sia teu mikir teu bohay gitu pamajikan. Diusir sia teh. Arek aing mah. Masing tadi titah oge. Arek bantu ka aing mah. Oke mati kamari ge geus aing mah geus hoream hirup jeung sia teh. Jung. Kunaon aing mah? Udah teuing. Ieu mah aya bau-bau haji mah pamajikan agenda euy. Ieu main usir kitu pama. Salaki. Arek aing mah. Arek mantog. Tutur mati kamari ge aing mah hayang mantog. Masih keneh. Batur mah tinggal dina HP, dina TikTok, dina Facebook. Awewe teh di maranja. Dibahagiakeun. Jung. Hirup Lin balik, Lin. Ayo ngacacang atuh. Saumur hirup teh. Mantap Jung balik. Ieu gara main TikTok jeung pacebok tah ieu teh ieu. Awewe teh jadi kitu tah. Tapi alus oge awewe na da ieu mah teh. Bohay mah atuh ieu mah. Lamun dina kuntung rokok nu ngeunah ieu mah yo. Anjir. Aduh, saha di eta euy jelema asup ka ditu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, kareresan aya geuningan. Tukang warung ka dieu euy. Bang. Iya, Kang. Abi teh bade balanya. Utang teh atos ageng kada dibayar ayeuna. Tah ieu bona. Anjir, nu nagih ti warung. Nuhun Kang. Ayo. Oh iya bona. Nuhun. Tinggal heula nya. Astagfirullah. Halo Robi. Saha ieu nu nganyukna Kang? Istri Akang. Astagfirullah, duit kok berena kieu ha? Gua abi teh bade balanya kada ayeuna. Bede hutang euy. Namun atuh ka haji nambot. Dibayarna ayeuna. Nuhun. Kumaha nya Kang euy? Ieu kok duit kaseur kieu geuningan. Nyong ngapoe nganyuk. Nuhun. Pamajikan aing ieu teh yeuh. Aing. Ieu mah yakin kita mantap teh.